ketika taneuh diguarkeun dipelakkan kacang dia maca tasbih kacang maca tasbih kacang maca tasbih siapa seri maksudnya kacang naon kacang asli ketika ditanam cak taneuh hei kacang ulah boga kahayang sia lamun maca tasbih bae ulah boga kahayang moal tetapi begitu disiram boga kahayang hayang jadi kacang jeung tanaman nu sejen kulantaran boga kahayang jadi ketika boga kahayang poho ka Allah dicarekan ku taneuh etalah kahayang eta ketika gede hayang kembangan ketika gede hayang buahan eta kahayang etalah anu jadi hijab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika domba boga sasada jeung boga syahwat leuwih gede hijabna tibatan Allah tibatan kacang jeung tanaman nu sejen nah urang mah kuari urang Masya Allah ieu kahayang teu meunang neuleuh asal neuleuh bae sapatu aya komo neuk lebaran ki asik bae ki asik ieu asal neuleuh sapatu bae hayang teu pantes sebenarnya make samping make sepatu ya bahlul kan teman tuh tapi hayang mah kan nya eta baderes pasti gede sepatu kene kabelah dieuna motor bagus amat katanya ya Allah motor naon eta beat oh beat sabaraha duit ya sih nya datang ka dealer tanya teu bisa cash ku ari mah kudu kredit baik. Nah akhirnya kan kredit sedangkan kredit satu benda boga dua harga anu berbeda berarti kan riba kulantaran kahayang ya terus baik kurang dibeli di kredit belum jauh ke Gusti Allah mulai hayalan anu didorong ku hawa nafsu hayang anu iyalah anu mantak ngajauhan diri orang ke Gusti Allah maka lamun urang ningali Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ieu teh kapan untuk memantapkan ruh ke Allah lamun urang nyaritakeun ruh ieu awak sodar adalah ruh jismaniyah tatalina jeung ruh jeung jasad ketika masuk ke jero kolbu eta kakarak datang ka ruh rohani masih jauh ruh rohani urusanana pembersihan tentang zahir menuju ke batin mulai tina lelembutan kurang dibersihan lamun mampu kakaraklah datang ka fuad etalah kakarak ruh sultani mulai mantap didinya lamun nembus datang ka sir kakarak datang ka ruh qudsi bantak wali disebut qaddasallahu sirrahul kuddisa sirruh nulis datang kadinya dibukakeun hijab ku Gusti Allah salatna anu geus lain salat jasad lain salat jisim tapi salat ruh karak mantap ka Gusti Allah sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah geus ka ditu ge geus teu hayang nanaon jelema ahli ruh mah neuleuh cau teu hayang komo hiji dua mah kecuali sapetik gitu teh teu hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu masjid cek Gus Kanjeng Nabi innalil masajidi autadan masjid eta ngabogaan manusia nulir teu beda jeung pilar teu beda jeung paku teu beda jeung kancing dina pada kukuhna setiap masjid aya penghuni anu tetepna wajan kuku mah ge ulah kaget etalah jelema nu dipake karidho ku Gusti Allah anu bulak-balik berang ka masjid sore ka masjid ke balik deui ka masjid ke sore ka masjid deui eta lain sembarangan jelema ieu ge ieu tah mantak diajak bae ieu kan bulak-balik ka masjid bae masyaallah komo Jumaah mah datang ka kotak leungit kotak masjid leungit ternyata aya di imahnyana nah iya bangsana ya kos kieu dikresek mah leuwih ti heula asana mah nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieulah masjid sakumaha tadi ngabogaan manusia di dinya aya muazin baheulana Bilal
lamun hayang nyaho keistimewaan muadzin beusi teu nyaho Kangjeng pernah nyaritakeun kaki Bilal bahasa urang bae hayang nyaho keistimewaan jelema nu azan cek sahabat kantenan Gusti Rasul Bilal jaga di akhiratna beheungna bakal panjang muadzin eta beheungna bakal panjang panjangna sakumaha ya Kangjeng Rasul panjang beheungnya na sapanjang suara nu kadengi ku jelema Ki Bilal sabaraha suara panjangna terakhir Ki Bilal suara panjangna sekitar 60 meter kadengi suarana kan itu karomah berarti Ki Bilal lamun azan di Madinah Allahu akbar 60 kilo kadang tidak kaserang iya mah 2 meter lah gitu. Mah 2 meter ya mah suara muadzin datang ke mana nah iya bohong panjang ke di akhirat berarti Ki Bilal paling panjang ke mungkin bakal kajauhan tukang adzan muadzin di akhirat ya nah iya muadzin ulah sambarangan bohong na panjang teh katingali ku kabehan triliunan manusia nempo ka jelema tukang adzan bohong na panjang kabeh memuji luar biasa jelema tukang adzan di alam dunia na boga prioritas cek Kangjeng Nabi nu beheungna panjang cek Gusti Allah langsung menuju surga. Nah cek tukang adzan teh pan kula adzan ngajak jelema kula moal waka datang ka surga lamun insan karumpul nu sok berjamaah jeung kula. Nah ning masjid iki ana pira uang berjamaah? 700 subuh roro ya kiai ge ngebohong lah aya duaan lah muadzin jeung imam iya imam na paeh imam na modar maot atuh tinggal muadzin doang muadzin apa masih dijual ya Allah ya tah iyalah autad termasuk muadzin eta autad orang anu kuku istiqomah imam autad orang anu kuku istiqomah ngimaman anu berjamaah istiqomah lohor asar maghrib etalah autad setiap masjid gabogaan penghuni anu kukuh jangan ramekeun masjid innama ya'muru masajidal man amanat ta eta jelema anu autad masyaallah inggi surang lamun ningali penghuni masjid ayeuna masjidna agreng tapi nu berjamaah mudah-mudahan di dieu mah kadeuleuna lain deui mah ka masjid parah haji baturna saha eta di masjid al malaikatu julasauhum malaikat eta batur diukna urang lamun cicing di masjid sorangan bae ge ulah kaget mantak dina fikih dijelaskeun urang salat sorangan usolli fardhul maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala bodoh eta mah jelema sorangan lillahi ta'ala ngan sakadarnya hoka pikih doang lantaran ditukangan urang aya malaikat aya jin ilu geus bae usolli fardhul maghribi salasa rakaat imaman lillahi ta'ala Allahu akbar sorangan imam engke ge kadang nya ge makmuman Allahu akbar engke ge gina cilek-cilek saha sih nu jelas banget seperti eta al malaikatu julasauhum malaikat batur diukna Masya Allah karim terus bae malaikat eta ka jelema anu istiqomah nyana ngabaturan nyana naon gitu ngaranna naon gitu ngabaturan ngabarengan terus mapak terus datang ka imah nganterkeun eta malaikat tugas malaikat anu sering manusia di masjid babaturanana jeung malaikat urang teu jauh nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah pun urang hayang boga batur malaikat di masjid mantap urang wiridan di imah misalnya wirid pelet misalnya
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu hasyasya. Nah, beres bacana sekian. Allahumma layin qalba sarwiti kresek. Kama layantal hadi li Daud alaihissalam. Lamun hayang ijazah make sapi 2. Lamun hayang ijazah pelet sapi 2. Wih, akeh temen sih. Siji yang gede. Orang ngawirin pelet di imah angel gak jadi, tapi coba di masjid masya Allah kakarak saputeran ge saputeran malaikat kan ngadengek oh hayang melet malaikat ngambek kan orang makan teh nyaho ayeuna ye henteu nyaho urang teh bagus jeung goreng malaikat teh nyahoan. Urang mah neuleuh sosok manusia ganteng, neuleuh sosok manusia lintu, neuleuh sosok manusia jangkung, neuleuh sosok manusia gelis, biasa-biasa bae. Urang kadeuleuh zahirna bae. Qalbuna mah teu jaho, ngan sakadar jaho predikat bae. Oh ieu teh ustad, oh ieu teh kiai, oh ieu teh santri, oh ieu teh bupati, oh ieu teh polisi dan lain sebagainya. Henteu nyahoeun ka qalbuna. Malaikat mah kan nyahoeun. Sebab naon kaembeukeun ku malaikat. Lamun imanna bagus, murni aya cahayaan, seungit. Sengit nambahan kaki imat setengah sengit ya asik saya masih ayalah sengit seetik lah mereka dia malaikat utah kaamba ku malaikat nah ya Kangjeng Nabi nyaritakan seperti eta urang maca sholawat nah atuh kaambeun ku malaikat masya Allah wangi cek malaikat baca Quran urang henteu kudu kenceng-kenceng cara tadi biasa bae ngegerleng peting urang maca Quran jam 2 jam 3 ya Allah ya Rabb malaikat sengit malaikat sengit urang maca zikir mah komo sengit luar biasa la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat masya Allah sengit mentak tiba-tiba urang lamun zikir peting illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sengit sesengitan malaikat datang seperti etala sengit dah kira-kira malaikat lamun ngambean urang ya segitu apa henteu ku urang bae mah ku urang aya naonan di jero kalbu urang berat ka Allah apa berat ka dunia berat ka akhirat apa berat ka dunia berat ka akhirat berat ka Allah sengit bakal kaambeuk ku malaikat berat ka dunia Allah naletik bau berarti nah di masjid malaikat urang kaambeun nyahoeun malaikat kok urang ngadoa sama Allahumma layin qalba sarwiti kresek kulon kamala cek malaikat ya tenang malaikat sarwitina keur sare bae kieu dihudakeun ku malaikat ditiup ku malaikat Udin itu pelet di masjid tiba mangel di masjid mah cepet mentak lamun kuran wirid masjid datang orang jam hiji poekan geus tutup kabeh lawang geus sorangan geus urang dinya hayang nyaho coba ge mulai geus kadenge dulu lempang segala naon wah iya malaikat apa jurig ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu urusan ruh salat lain awak maka bawa ruh mantak dina fikih diatur ketika orang salat sehat nangtunglah ketika orang kurang sehat salat lanjut diuk tuh masalah sapira awak ketika orang kritis ngedeng orang salat nah awak tuh masalah tapi ruh jalan terus ka Gusti Allah jalan terus ka Gusti Allah terus bae ketika geus teu bisa nanaon mata gunakeun ku urang mata bae salat mah teu bisa kicep kubur selesai gitu nah iya awak lah sapira awak urang terlalu loba ngurusan awak dimumule ku urang awak teh gering setik dokter masya Allah baju ku urang dirapih-rapih mana anu mantap ka diri urang mana anu ideal ka urang ijang ka undangan ijang ka kantor ijang ka pasar dan lain sebagainya dirapih-rapih awak mah tetapi ruhani ku urang teu pernah diurusan geus datang ka mana mengenal Allah ruhani urang
Nah sesuai jeung ieu Masjid Agung Ar-Ruhaniyah didik ruhani urang supaya wauheun ka Gusti Allah. Ngadidik ruhani lain di sekolah SD, SMP, SMA teu bisa ngadidik ruhani kos kitu. Ngadidik ruhani mah kudu di pondok pesantren. Di pondok pesantren ge di modern mah kurang mantep ngadidik ruhani, hanya sekedar ilmiah. Moal wau ka Allah secara mantep di pesantren modern mah kudu di pesantren salaf. Anu geus hubungan jeung dunia, sekolah dan lain sebagainya hiji be Allah. Di pesantren salaf ge teu wau ka Allah. Teu wau teu daekun wau. Nah, ieu lamun nu wau ka Allah, nu wau ka Allah. Moal kagoda ku kaayaan situasi jeung kondisi. Moal lamun geus wau ka Allah mah. Moal kajian kumaha dipanggil ku bupati, datang ngadoakeun teu hayang dibere. Panggil ku presiden, datang doakeun moal hayang dibere. Eta kakarak jelema mantep ruhanina. Padahal ieu mah boro-boro ku presiden. Tatangga ngundang ngariung mah teu diberkatan, geus kieu bae. Goblok. Teku galedeg gitu. Ya Allah. Tuh, belon tuh coba. Ya. Lumadak beralih ke yayasan ge hayang dunia. Salah, henteu, cuman mengenal Allah kurang. Sekedar ilmiah mah enggak baik. Pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, pinter berbagai bahasa, pinter lah, paling jadi gaib gadituna. Tetapi jang ruhani ulah terkontaminasi. Mantap ka Allah. Ulah aya unsur-unsur. Urang lamun neangan tentang manusia nu mantep ruhanina sakabupaten Tangerang hese. Neangan sakabupaten Serang hese. Neangan sakabupaten Pandeglang hese. Kok kiai bisa jebutkeun hese? Aya tandana kan jelema anu mantep ruhani mah. Henteu sembarangan. BHS kajen teuing dipikeun merek BHS na BHS bae. Kuari ya Atlas ganti ku merek BHS. Ini sih kurang sih BHS apa lain sih? Ini mah jasana Atlas ieu mah ieu. Yang kemarin nang pamerek Imadudin. Ya nya nama tilok merek BHS pan Atlas bari ge. Atlas bae ganti merek dak wal Jupri Atlas bae. Jadi kajahoan secara zahir kajian kukumai urang lamun ningali jas apakah ieu jas teh luar negeri apa jas dalam negeri nyaho urang. Iya ya bangunan sarua tina batu bata gesik semen besi dan lain sebagainya tapi eusina di jero ya Allah ya Rabbi setan bapana setan nu mabok aya di dinya nu zina aya di dinya nu maling aya di dinya anu nangkepna ge atuh moal teh setan keneh lamun lain setan moal bisa nangkep. Nah lamun kurang nulis secara zahir tapi polisi lo banu jadi wali yeah. Polisi lo banu jadi wali iya. Masya Allah kali lamun ku urang terus diamati setiap nu ku urang ditingali ningali lapangan di dieuna aya gawang di dieu aya gawang woi pasti benak hati urang moal ka mana-mana ieu adalah tempat maca tasbih lain pinter oge dia woi lagi lempeng ki pikirannya ge. Setiap orang ningali kitu bae kajian kumaha ge. Ketika orang ningali pondok pesantren, wah iyalah paranti main gaple. Weh. Pasti hafal kajian di kitu-kitu ge lain cek hate. Nurani teu bisa narima keaslianana. Ketika orang ningali sosok kiai ieu mah kiai lantaran make udang-udang make jubah cek masyarakat lain emang kudang sering kepanggil di pendopo iku mah we boten kiai ge kuyai
walaupun dinya-nya ge lain mata ketika aya pemuda make baju abri wajar ditangkap lantaran penipuan berat eta sebab naon kadeule lempang ge abri kan rek masa pemuda make baju abri kajauhan polisi jauhan lamun urang naik motor antara boga SIM jeung henteu bawa SIM jeung henteu nyahoan ku polisi abri nyahoan ya ieu gadungan polisi nyahoan teu mawa SIM teu mawa STNK leuwih-leuwih kiai ahli ruhani neuleuh jelema keaslianna kajahoan kajen teuing ngaku kiai lain dia mah kajen teuing ngaku jawara lain dia mah jawara makan kicep lage lede di polototan kieu ge jelema ngising dia jawara ngaranna. Nah, iyalah patalia jeung Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Serem ngaranna ieu. Serem ngaranna luar biasa ieu. Masyaallah kula ge kaget bareng ningalikeun tadi Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Apa pada iki saking orange iki. Tapi nu jelas memang di masjid mah paranti ngapungkeun ruh. Paranti ngapungkeun ruh. Lamun tadi ayat lagi dijelaskan innama ya'muru masajidallah al ayah jelema anu rek ngamakmurkeun masjid pasti man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakat. Kristen anti ngamakmurkeun masjid ketika nyana ngabangun masjid lain rek ngamakmurkeun masjid penipuan. Yahudi moal bisa ngamakmurkeun masjid nu ngamakmurkeun masjid man amana billahi wal yaumil akhir. Masya Allah ieu urang kabehan ieu man amana billah wal yaumil akhir jelema nu iman ka Allah iman ka yaumil akhir urang ieu kabeh nu aya di dieu mentak bersyukurlah ka Gusti Allah urang jadi jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu bakal dijamin di akhiratna moal ka mamana pasti ka surga. Weh bunga mantap talazum cek ahli mantek mah antara iman jeung Islam mantak dihijikeun Islam jeung iman sebab Islam zahirna iman batinna jadi kudu binutki wabil jinan wabil arkan karak iman anu sempurna ruh bisa ngapung. Inna dina indallahil Islam sanyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam selain Islam teu dipake karidho ku Gusti Allah. Lamun urang ku hari geus menganut Islam masyaallah henteu sembarangan teh artina eta teh hidayah nu luar biasa. Loba nu hirup babarengan jeung Kangjeng Nabi Abu Jahal jeung sederetanana tapi teu iman ka Kangjeng Nabi komo Islam. Urang mah jauh zamanna ka Kangjeng Nabi jauh ruteuna ka Mekah ka Madinah tetapi urang bisa iman bisa Islam Masya Allah lain sembarangan berarti ikan hidayah nyorot ka urang kresek khususon wa umuman mengkonon sih nama hidayah itu kos gitu mahal tapi murah tapi mahal. Cerita seputar hidayah sebulan yang lalu aya jelema mawa aki-aki ka imah begitu ditanya kukula dek naon ya Pak Kiai awewe nu mawana deui Pak Kiai ini mau masuk Islam dari mana dari Korea. Wah ditanya kukula bapak dari Koreanya tudak cileuk kitu tah bapak Koreanan orang bahasa Indonesia orang iso asli bahasa Korea Masya Allah kari. Jadi kukula ditanya siapa bisa nerjemahkan bisa dengan pakai ya orang Korea masuk Islam di Korea tanya honanawan barang datang ke Indonesia nyana boga pabrik di dia kemudian unggal sore unggal berang ngadenge azan baik
ke adzan deui kedeng-kedeng rajaban kedeng-kedeng muludan mun cak urang mah itu apa sih itu rame-rame begitu bejakeun tak ku peterjemahna kitu oh iya tapi hidayah asup Islam nu babarengan jeung Kangjeng Nabi malah dek ngabunuh Kangjeng Nabi hidayah seperti eta mantak urang lamun ngalawudu dibaca ku urang mimih urang nanaon Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro hai Allah muga Gusti ngajadikeun ieu cai suci nu bisa nyucikeun oge Islam anu bercahaya dijadikeun Islam sebagai cahaya berarti Islam teh aya cahayaan aya jelema Islam tapi teu bercahaya ditanya KTP nama saya KTP na Samsudin matahari agama kan luar biasa Pak ngaranna ge Samsudin nu ieu hiji dia Komarudin Masya Allah ini Komarudin bulan agama yang ini Miftahuddin sederetan din hebat luar biasa ais ya gawe naon Samsudin ulah loba omong emang kunaon gitu ya ulah loba omong goreng bandar koprok Samsudin kan ngaranna teu nyaut wasit teu nyaut orangna mriki mah no mun kono karena Samsudin itu kede Komarudin itu kede Miftahuddin nah ngaran makan luar biasa KTP na luar biasa ngaranna sangat islami KTP na agama na Islam tapi kulantaran henteu bercahaya atua malam yaj'alillahu lahu nur wa malahu bin nur jelema nu henteu dibere cahaya atuh cahayaan ciri lah jelema Islam iman ka Allah tapi cahayaan teu meunang manggih jahe aja ngedalang meriki tenang saja abnormal dah ulah teu meunang neuleuh jahe mentoel bujurna ieu mah teu mah kawin biasa wajar kiai kawin teu ulah ngomong kai tenang ngelanan tuh nya dah teu meunang neuleuh awewe aju kieu bae neuleuh Quran mah heuai bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka tapi lamun neuleuh awewe uy urang mana nya eta nya nomor SMS teu kicep tunduh eta berarti imanna cahayaan Islamna cahayaan wa man lam yaj'alillahu nur fama lahu min nur neuleuh masjid sarua bae henteu tertarik terhadap masjid henteu tertarik terhadap pondok pesantren henteu tertarik kepada aulia-aulia Allah henteu tertarik kepada ulama-ulama berarti kan cahayaan introspeksi urang geus datang ka mana coba ia mencintai sosok ahli Allah geus datang ka mana mencintai sosok di luar ahli Allah geus datang ka mana nu dipake karesep kurang bangunan-bangunan apakah bangunan tempat ibadah apakah bangunan tempat maksiat jang pribadi urang masing-masing introspeksi moal ka mana urang engke bakal paeh sarua bae cara karuhun urang kuari urang masih keneh nyebut Kiai Haji Iim Imaduddin Kiai Haji Asyik isuk mah pegeto moal kebal deui ila ruhi Haji Iim ila ruhi Kiai Asyik komo ieu mah geus moal kebal jasa ieu mah atuh kan geus huisan kitu huis daging geus lain di dieu bae dieu di bitis geus huisan di dieu ping-ping huisan handapeun bujal huisan moal kebal deui Masya Allah karim nah ieu cahaya urang geus datang ka mana ibadah lamun henteu aya cahayaan paling urang ibadahna kos budak letik ibadah teh wudu biasa salat biasa tapi kelantaran budak letik teu nyaho kana keagungan Gusti Allah biasa salat biasa kadang-kadang lalagaan teu nyaho kemahagungan Allah salat budak letik
wajar budak mah urang anu geus dewasa teu nyaho kana keagungan Allah kemahaagungan Allah lantaran eueuh cahayaan naon bedana jeung salat budak leutik sarua kajun teuing dipaksa-paksakeun geus salat teh lantaran teu nyaho keagungan Allah ya hese bae hideung mah hideung tarangna ieu ge buka hideung coba ge tarangna buka tapi lain urut sujud budug tuh jauh kebahagiaan Allah maka seperti itu untuk supaya mencapai pengetahuan kemahaagungan Allah sehingga pinuh adab ke masjid aya adab menghadapi pamajikan aya adab menghadapi anak aya adab menghadapi guru aya adab urang ziarah ke makam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya adab di Baitullah aya adab kemudian di para aulia Allah aya adab berarti kan aya cahayaan. Nah inilah pandangan-pandangan manusia menyikapi sesuatu tergantung kumaha kadar SDM dirinya masing-masing. Coba ge kuari kieu bae heula dan ulah waka ka Baitullah ulah waka ka masjid kakula bae heula kakulai urang kakulai ieu kan jelema ieu ambaleh ribuan neuleuk kakula waduh eta ki uci lamun nu memandangna kandidat bisa henteu manehanana digahet ku aing supaya jadi nu naik ka panggung kitu naon cari sih ulah sok seureun nah bisa henteu kieu jadi jurkam lamun nu memandangna kandidat seperti eta lamun nu memandangna DPR waduh ki uci kumaha kira-kira lamun diajak dukung mendukung pandanganna pasti gitu. Nah lamun anu memandangna orang susah ki uci ka dia bogalan duit tantenya itu kan gitu mudah-mudahan nyana boga sugan bae kula kabere jelema susah itu kan memandangna kan kos gitu tah. Nah lamun jawara anu memandangna ki uci bisa pencan teh ya kira-kira diukna lain deui kan boga penjajeng nu teu bakal lain deui tunjak-tunjukna lain deui nyana geus kieu bisa henteu ya teh nangkisna lamun ti dieu kumaha lamun ti dieu kumaha eta jero jawara kan kos kitu tah. Nah lamun ente pamalingan sendal ki uci di mana nya ya pasti gitu menyikapi seseorang seperti eta menyikapi sesuatu seperti eta lamun encan nyaho keaslianana nah seperti eta bae ketika urang henteu nyaho kana sesuatu dianggap zahirna bae kan ku urang dipandang zahirna bae mesti ieu didele zahirna bae bagus anyar rumah ieu dipandang zahirna bae bagus anyar rumah ieu bagus ideal jelema ge sarua bae oh ieu ideal bagus urang zahirna bae padahal lamun urang ningali hakikatna muringkak bulu kumaha nu mantak muringkak bulu apakah ieu bumi henteu ngomong ketika Allah menciptakan langit jeung menciptakan bumi cek Gusti Allah wahai bumi ku aing sia diciptakeun umur sia sekian miliar tahun pertama kedua ketiga abad kahiji kedua ketiga dan selanjutnya bakal terjadi anu bumi geus dibejaan di berbagai daerah jeung berbagai negara beliuna gempana banjirna bumi geus dibejaan bumi paham selalu zikir ka Gusti Allah teu eureun-eureun bumi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah tangkal kayu kabeh kurang mah kadele zahirna bae wah ieu bagus wah ieu rindang oh ieu mah buahan oh ieu mah aya oh ieu mah dibonsai dan lain sebagainya urang leuleuh zahirna bae padahal tangkal kayu maca tasbih batu maca tasbih sehingga aya hiji nabi anu nyahoeun ka bahasa-bahasa alam Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam Kangjeng Nabi mah bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung hewan bisa ngobrol jeung batu bisa ngobrol jeung manuk bisa ngobrol jeung jin bisa ngobrol jeung setan ieu mah kan ngabatur doang jeung kuti anak ngabatur mah ngabatur jadi ge sarua bae asal zarah bae haji bae iya bangsana nu itu kunti anak bikangna ieu lalakina
Nah ieu kabeh kan ngomong lamun Kangjeng Nabi pernah nyokot krikil ku Kangjeng Nabi dikieukeun pada maraca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikin ke Sidina Abu Bakar Siddiq ya Abu Bakar dicekel ku Sidina Abu Bakar masih kene dileungeun Sidina Abu Bakar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikin deui ka Sidina Umar masih kene kadenge subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah dibikin ka Sidina Anas cekel ku Sidina Anas dikiekeun ku Sidina Anas ngabaged teu kadenge sorakna teu kadenge cek Sidina Anas Umar kok di aing mah teu ngomong coba cek Sidina Umar kadiekeun deui dikadiekeun deui subhanallah bihamdihi subhanallahil azim coba kadiekeun deui cek Anas dikadiekeun henteu ngadenge ti Sidina Anas bae teu ngadenge terus kabelah dieu wah tuh komo si iki weh atuh moal ngomong atuh Masya Allah karim ketika Kangjeng teu damang walas wakila cek sakaol malaikat Jibril ngalayat tapi malaikat Jibril surti mawa korma jeung anggur wakila manusia biasa nu teu bae anu rojehna malaikat Jibril ngarupakeun hidayatul kalbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Jibril hafalin Kangjeng Nabi dipeluk ku malaikat Jibril bacakeun doa langsung calik telami malaikat Jibril mulih ngapung. Nah ieu anggur ku Kangjeng Nabi dicandak sageus dicandak rek dituang ku Kangjeng Nabi di dahar maca tasbih aya Sidina Hasan jeung Sidina Husain ngadengin Sidina Hasan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim cek Sidina Hasan baca tasbih dibikin ke Sidina Hasan ku Sidina Hasan masih kadenge keneh Sidina Husain masih ngadenge keneh dibikin ke sahabat nu lain teu kadenge tergantung kumaha jelema-jelemana lamun kaitunan ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kabeh bisa ngobrol jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ketika Kangjeng Nabi Daud alaihi salam berangkat perang ngalawan Raja Jalut begitu berangkat batu ngomong wahai Daud bawalah kaula titipan Allah jepretkeun ku anjeun ka raja kula geus dititah ku Gusti Allah cokot berangkat deui ngomong deui batu ya Daud iman bawa kaula ieu titipan Allah sok jepretkeun batu-batu ngomong ka Kangjeng Nabi Daud ieu teh gambaran bahwa kabeh ge ngomong wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi kabeh eueun teu mun teu maca tasbih. Nah jadi ieu kabeh kan ngomong urang geus puguh ngomong hewan kadenge sorana nah ku ayana urang ngomong ku ayana hewan sasada maka tidinyalah kahayang-kahayang urang ningkat sehingga Allah na teu kadeul batu datang ke ayeuna bumi datang ke ayeuna taneuh teureun-eureun maca tasbih nu mantak lamun urang lempang di taneuh geus neulekeun urang we di ka mana sia nyahoeun taneuh di ka mana sia komo aju ka orkes aju joget aduh cak tani wong kresek mengkonon nyahoeun taneuh eta ya Allah ya Rabbi ka mana urang lempang taneuh nyahoeun nu inggis di akhirat ke taneuh ngomong nu kanticak ku urang jadi saksi urang nyaksian ka mana urang nyaksian gawe naon urang al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaksibun urang geus teu bisa kukubah ieu di antara nu bakal jadi saksi taneuh ieu kuari urang diuk ayeuna di dieu ya Allah ya Rabbi bakal jadi saksi mudah-mudahan malam iya urang diuk disaksian ku taneuh dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hebat taneuh nurut deuk kumaha ge teu boga kahayang batu nurut teu boga kahayang ku ayana nurut jeung teu boga kahayang istimewa batu jeung taneuh mah ibadahna ka Gusti Allah sebab kumaha Allah bae ketika taneuh diguarkeun dipelakkan kacang ge maca tasbih
kacang maca tasbih, kacang maca tasbih. Siapa seri? Maksudnya kacang naon? Kacang asli. Ketika ditanam cak taneuh hai kacang, ulah boga kahayang sia. Lamun maca tasbih bae pula boga kahayang. Moal. Tetapi begitu disiram boga kahayang, hayang jadi. Kacang jeung tanaman nu sejen kulantaran boga kahayang. Jadi ketika boga kahayang poho ka Allah, dicarekan ku taneuh. Etalah kahayang eta ketika gede hayang kembangan, ketika gede hayang buahan. Eta kahayang etalah anu jadi hijab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika domba boga sasada jeung boga syahwat leuwih gede hijabna tibatan Allah, tibatan kacang jeung tanaman nu sejen. Nah urang mah kuari urang, masya Allah ieu kahayang teu meunang neuleuh. Asal neuleuh bae sapatu aya komo neuk lebaran ki asik bae ki asik ieu asal neuleuh sapatu bae hayang teu pantes sebenarnya make samping make sapatu ya bahlul kan teu mah tuh tapi hayang bae kan nya eta badeures basi gede sapatu keneh kabelah dieu na motor bagus amat katanya. Ya Allah motor naon eta? Beat. Oh beat. Sabaraha duit ya sih nya datang ke dealer tanya teu bisa cash kuari mah kudu kredit bae. Nah akhirnya kan kredit, sedangkan kredit satu benda boga dua harga anu berbeda berarti kan riba. Kulantaran kahayang ya terus bae kurang dibeli di kredit belum ki jauh ke Gusti Allah. Mulai hayalan anu didorong ku hawa nafsu, hayang anu iyalah anu mantak ngajauhan diri urang ka Gusti Allah. Maka lamun urang ningali Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ieu teh kapan untuk memantapkan ruh ke Allah. Lamun urang nyaritakeun ruh ieu awak sodar adalah ruh jismaniyah, tatalina jeung ruh jeung jasad. Ketika masuk ke jero kolbu eta kakarak datang ka ruh rohani, masih jauh ruh rohani urusanana pembersihan tentang zahir menuju ke batin. Mulai tina lelembutan kurang dibersihan, lamun mampu kakaraklah datang ka fuad, etalah kakarak ruh sultani. Mulai mantap didinya, lamun nembus datang ka sir, kakarak datang ka ruh qudsi. Bantak wali disebut qaddasallahu sirrahul quddisa sirru, nu datang ka dinya dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Salatna anu geus lain salat jasad, lain salat jisim, tapi salat ruh karak mantap ka Gusti Allah sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Geus kaditu na ge geus teu hayang nanaon. Jelema ahli ruh mah deuleu cau teu hayang, komo hiji dua mah kecuali seperti gitu teh. Teu hayang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu masjid cek Gus cek Kanjeng Nabi, innalil masajidi autadan. Masjid eta ngabogaan manusia nulir teu beda jeung pilar, teu beda jeung paku, teu beda jeung kancing, dina pada kukuhna. Setiap masjid aya penghuni anu tetepna, wajan kuku mah ge ulah kaget etalah jelema anu dipake karidho ku Gusti Allah, anu bulak-balik beurang ka masjid, sore ka masjid, ke balik deui ka masjid, ke sore ka masjid deui, eta lain sembarangan jelema. Ieu ge ieu tah mantak diajak bae. Ieu kan bulak-balik ka masjid bae. Masyaallah komo Jumaah mah datang ka kotak leungit. Kotak masjid leungit. Ternyata aya di imahnya na. Nah iya bangsana ya kos kieu dikeresek mah leuwih ti heula asalna mah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieulah masjid sakumaha tadi ngabogaan manusia didinya aya muazin baheulana Bilal. Lamun hayang nyaho keistimewaan muazin beusi teh nyaho Kangjeng pernah nyaritakeun kaki Bilal bahasa urang bae hayang nyaho
keistimewaan jelema nu azan cek sahabat kantenan Gusti Rasul Bilal jaga di akhiratna beheungna bakal panjang muadzin eta beheungna bakal panjang panjangna sakumaha ya Kangjeng Rasul panjang beheungnya na sapanjang suara nu kadengi ku jelema Ki Bilal sabaraha suara panjangna terakhir Ki Bilal suara panjangna sekitar 60 meter kadengi suarana kan itu karomah berarti Ki Bilal lamun azan di Madinah Allahu Akbar 60 kilo kadengi tidak kaserang iya mah 2 meter lah mah 2 meter ya mah suara muadzin datang ke mana nah iya bohong panjang ke di akhirat berarti Ki Bilal paling panjang ke mungkin bakal kajauhan tukang adzan muadzin di akhirat ya nah iya muadzin ulah sambarangan bohong na panjang teh katingali ku kabehan triliunan manusia nempo ka jelema tukang adzan beheungna panjang kabeh memuji luar biasa jelema tukang adzan di alam dunia na boga prioritas cek Kangjeng Nabi nu beheungna panjang cek Gusti Allah langsung menuju surga. Nah cek tukang adzan teh pan kula adzan ngajak jelema kula moal waka datang ka surga lamun encan karumpul nu sok berjamaah jeung kula. Nah ning masjid iki ana pira uang berjamaah 700 subuh roro ya kiai ge ngebohong lah aya duaan lah muadzin jeung imam iya imam na paeh imam na modar maot atuh tinggal muadzin doang muadzin apa masih dijual ya Allah ya iyalah autad termasuk muadzin eta autad orang anu kuku istiqomah imam autad orang anu kuku istiqomah ngimaman anu berjamaah istiqomah lohor asar maghrib etalah autad setiap masjid gabogaan penghuni anu kukuh jangan ramekeun masjid innama ya'muru masajidal man amanat ta eta jelema anu autad masyaallah inggi surang lamun ningali penghuni masjid ayeuna masjidna agreng tapi nu berjamaah nah, mudah-mudahan di dieu mah kadaleuna lain deui mah kan masjid parah haji baturna saha eta di masjid al malaikatu julasauhum malaikat eta batur diukna urang lamun cicing di masjid sorangan bae ge ulah kaget tumantak dina fikih dijelaskeun urang salat sorangan usolli fardhul maghribi salata rakaatin lillahi ta'ala bodoh eta mah jelema sorangan lillahi ta'ala ngan sakadarnya hoka fikih doang lantaran ditukangeun urang aya malaikat aya jin ilu geus bae usolli fardhul maghribi salata rakaat imaman lillahi ta'ala Allahu akbar sorangan imam engke ge kadang nya lagi makmuman Allahu akbar engke ge gini cilek saha sih nu jelas mah seperti eta al malaikatu julasau malaikat batur diukna masyaallah karim terus bae malaikat eta ka jelema anu istiqomah nyana ngabaturan nyana naon kitu ngaranna naon kitu ngabaturan ngabarengan terus mapak terus datang ka imah nganterkeun eta malaikat tugas malaikat anu sering manusia di masjid babaturanana jeung malaikat urang teu jalo mantap kali jelema kiai Kangjeng Nabi mah pan sok datang malaikat Jibril malaikat Mikail jeung malaikat nu saja nabi-nabi kabeh didatangan di silaturahmi malaikat mun urang bisa teu ya bisa mun hayang nyaho ka malaikat ya gampang mun hayang nyaho ka malaikat pengaji pendi naik ke rage ka luhur haju ngaragakeun maneh moal kebal ge kapanggi kapagi jeung langsung malaikat enggak langsung dikubur balkombel nah
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pun urang hayang boga batur malaikat di masjid mantap urang wiridan ya, wiridan di imah misalnya wirid pelet misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu nah beres bacana sekian Allahumma layin qalba sarwiti kresek kamalayan tal hadi li Daud alaihissalam. Lamun hayang ijazah make sapi 2, lamun hayang ijazah pelet sapi 2, siji yang gede. Orang ngawirid pelet di imah angel kajadi, tapi coba di masjid masya Allah kakarak saputaran ge saputaran malaikat kan ngadengek oh hayang melet malaikat ngapa kan urang makan teu nyaho ayeuna ye henteu nyaho urang teh bagus jeung goreng malaikat teh nyahoan urang mah neuleuh sosok manusia ganteng, neuleuh sosok manusia lintuh, neuleuh sosok manusia jangkung, neuleuh sosok manusia gelis, biasa-biasa bae. Urang kadeuleuh zahirna bae. Qalbuna mah teu nyaho, ngan sakadar nyaho predikat teh bae. Oh ieu teh ustad, oh ieu teh kiai, oh ieu teh santri, oh ieu teh bupati, oh ieu teh polisi dan lain sebagainya. Henteu nyahoeun ka qalbuna, malaikat mah kan nyahoeun. Sebab naon kaembeukeun ku malaikat. Lamun imanna bagus, murni aya cahayaan, sengit. Sengit nambahan kaki imat setengah sengit ya asik aya masih aya lah sengit seetik lah mereka dia malaikat utah kaamba ku malaikat nah ya Kangjeng Nabi nyaritakan seperti eta urang maca sholawat nah atuh kaambeun ku malaikat masya Allah wangi cek malaikat baca Quran urang henteu kudu kenceng-kenceng cara tadi biasa bae ngegerleng peting urang maca Quran jam 2 jam 3 ya Allah ya Rabb malaikat sengit malaikat sengit urang maca zikir mah komo sengit luar biasa la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat masya Allah sengit mentak tiba-tiba urang lamun zikir peting illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sengit sesengitan malaikat datang seperti etala sengit dah kira-kira malaikat lamun ngambean urang ya segitu apa henteu ku urang bae mah ku urang aya naonan di jero kalbu urang berat ka Allah apa berat ka dunia berat ka akhirat apa berat ka dunia berat ka akhirat berat ka Allah sengit bakal kaambeu ku malaikat berat ka dunia Allah naletik bau berarti nah di masjid malaikat urang kaambeun nyahoeun malaikat komo urang ngadoa sama Allahumma layin qalba sarwiti kresek kulon kamalan cek malaikat ya tenang malaikat sarwitina keur sare bae dihudageun ku malaikat ditiup ku malaikat Udin itu pelet di masjid tiba mah angel di masjid mah cepet mentak lamun kurad wirid masjid datang orang jam hiji poekan geus tutup kabeh lawang geus sorangan geus urang dinya hayang nyaho sebagai mulai geus kadeng dulu lempang segala naon wah iya malaikat apa jurig ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu urusan ruh salat lain awak maka bawa ruh mantak dina fikih diatur ketika orang salat sehat nangtunglah ketika orang kurang sehat salat lanjut diuk tuh masalah sapira awak ketika orang kritis ngedeng orang salat nah awak bawa masalah tapi ruh jalan terus ya Gusti Allah jalan terus ya Gusti Allah terus bae ketika geus teu bisa nanaon mata gunakeun ku urang mata bae salat bae teu bisa kicep kubur selesai gitu nah ieu awak lah sapira awak urang terlalu loba ngurusan awak
dimumule ku urang awak teh gering setik dokter, masya Allah, baju kurang dirapih-rapih, mana anu mantap ka diri urang, mana anu ideal ka urang, ieu jang ka undangan, ieu jang ka kantor, ieu jang ka pasar dan lain sebagainya, dirapih-rapih awak mah. Tetapi rohani ku urang itu pernah diurusan, geus datang ka mana mengenal Allah rohani urang. Nah, sesuai jeung ieu Masjid Agung Ar-Ruhaniyah, didik rohani urang supaya wauheun ka Gusti Allah. Ngadidik rohani lain di sekolah SD, SMP, SMA teu bisa ngadidik rohani kos kitu. Ngadidik rohani mah kudu di pondok pesantren. Di pondok pesantren ge di modern mah kurang mantep ngadidik rohani, hanya sekedar ilmiah. Moal wau ka Allah secara mantep di pesantren modern mah kudu di pesantren salaf. Anu geus hubungan jeung dunia, sekolah dan lain sebagainya, hiji be Allah. Di pesantren salaf ge teu wau ka Allah. Teu wau teu daekun wau. Nah, ieu lamun nu wau ka Allah, nu wau ka Allah moal kagoda ku kaayaan situasi jeung kondisi. Moal lamun geus wau ka Allah mah moal kajian kumaha dipanggil ku bupati, datang ngadoakeun teu hayang dibere. Panggil ku presiden, datang doakeun moal hayang dibere. Eta kakarak jelema mantep rohanina. Padahal ieu mah boro-boro ku presiden. Tatangga ngundang ngariung mah teu diberkatan, geus kieu bae. Goblok. Teh ku galedeg gitu. Ya Allah. Tuh, belon tuh coba. Ya. Lu matak beralih ke yayasan ge hayang dunia. Salah, henteu, cuman mengenal Allah kurang. Sekedar ilmiah mah enggak baik. Pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, pinter berbagai bahasa, pinter lah, paling jadi gaib gadituna. Tetapi jang ruhani ulah terkontaminasi. Mantap ka Allah. Ulah aya unsur-unsur. Urang lamun neangan tentang manusia nu mantep ruhanina sakabupaten Tangerang hese. Neangan sakabupaten Serang hese. Neangan sakabupaten Pandeglang hese. Kok kiai bisa jebutkeun hese? Aya tandana kan jelema anu mantep ruhani mah. Henteu sembarangan. BHS kajen teuing dipikeun merek BHS na BHS bae. Kuari ya Atlas ganti ku merek BHS. Ieu sih cek urang sih BHS apa lain sih? Ieu mah jaasana Atlas ieu mah ieu. Yang kamari nang pamerek Imadudin. Ya nya nama tilok merek BHS pan Atlas bari ge. Atlas bae ganti merek dak wal Jupri Atlas bae. Jadi kalauan secara zahir kajian kukumai urang lamun ningali jas, apakah ieu jas teh luar negeri apa jas dalam negeri nyaho urang? Iya, ya. Apakah iya wall England atau lain? Kanyahoan ku ahli nama mal saliru. Ketika orang ningali di Maroko, masya Allah, jas baragus. Di Turki, jas baragus. Jelema lagi garanteng. Ketika ke Amerika, Turki, ke Maroko, ya Allah ya Rabbi, Maroko eta julukanana sejuta wali. Di benak hati keula pasti Maroko harideung. Sebab Afrika, Pak. Begitu datang ke Maroko, hideung pasti. Wah, kajian kuku mah bool seng mah ya. Udah hati teh kon kitu. Barang datang ke Maroko, ya Allah. Garilis karesep marancung, irungna paruti. Ya Allah, ya ieu mah Maroko. Garilis ieu ya Allah, horenganan Maroko Utara mah garilis. Gelis eueuh nu jore. Begitu menang 6 hari langsung ke Turki dek balik, ieu mah embung balik. Embung baliknya maji embung kula macam yang di dia bae emang betah jasa loba nu geulis maksudna kurang atuh betah jasa cenah sagana bogoh heuy maji Mang Haji bogoh ituna bogoh henteu ka Mang Haji kakarak sadar ya heuy nya anu bogoheun ka modal kos kieu sih atuh mantap haji balik atuh balik cek jalan teh balik lagi di Maroko sejuta wali julukanana aya makom-makom masyaallah udah barang datang ka ditu anu sok dibacaan kitabna ternyata makomna loba di Maroko. Urang maca Jurumiyah Son Haji di Maroko. Urang maca Tafsir Ayatul Hakam di Maroko makamna. Masya Allah. Urang maca Dalail Imam Jazuli di Maroko makomna. Ketika urang kitu bertoriko Idrisiyah Maroko di ditu makom Imam Idris dan lain-lain sebagainya. Ieu Maroko
julukan anak negara sejuta wali, ahli-ahli ruhani loba di Maroko. Ningali zohirna mah biasa bae negara teh, tapi di jerona luar biasa. Dek guguru toriko sok ka Maroko, dek guguru toriko tuh ka Uzbekistan. Di Maroko aya jalan di dieu teh. Torik Maulana Yusuf. Kula nanyakeun Yusuf mana ieu kan aya Yusuf Raja di Maroko. Ternyata aya dua jalan nu di kota, jalan Maulana Yusuf Raja, nu di pinggir ba jalan Maulana Yusuf Banten. Masya Allah, orang karuhun urang aya di ditu. Di Maroko, di sababaraha negara aya makom, aya jalan-jalan Bung Karno. Geus puguh di Uzbekistan mah nu menemukan makam Bung Karno ge, makam Imam Bukhari Bung Karno. Ikan lain lalagaan. Nah, ahli-ahli ruhani emang kumaha gitu ye, ahli ruhani mah urang namun nyaritakeun Syekh Maulana Mansuruddin karuhun urang eta tim sumur Zam-Zam nyana mah kahandap berangkat cel di Banten. Masya Allah, di Mekah ka Banten lewat sumur Zam-Zam. Babacaanna seetik la ilaha illallahul jalilul akbar, eta bae babacaan. Wah, ulah sampaikan yang sabaraha kali diwirid moal ku dia. Lamun Syekh itu Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah hiber ka Banten, set kieu hiber ta Syekh Syarif Hidayatullah. Macana eta la ilaha illallahul jalilul akbar, aya katerusan di antarana eta hiber tah sampailah ka Banten. Tah ieu nyoba-nyoba ye. Nyoba-nyoba nurutan Syekh Mansur. Cek nyanda coba ge la ilaha illallahul jalilul akbar, terus ka sumur. Mun teu ditulungan ku anakna isdet. Ngan untung aya anakna bae bapak. Kok enggak timbul-timbul sih? Orenganan kelem. Babacaanna nama akur la ilaha illallahul jalilul akbar nu dibaca ku Syekh Mansuruddin eta, nu dibaca ku Syekh Syarif Hidayatullah eta, nu dibaca ku Syekh Asnawi eta, nu dibaca ku Syekh Abdul Karim anu hiber ti Mekah kacaringin eta. Dibaca ku eta mah haliber, baca ku ieu kelem. Babacaan nama eta bae tapi ruhna nu berbeda. Ruhna nu berbeda. Lamun Imam Ibrahim Al-Khurasan ketika hendek dibere ku raja hadiah, dibere ku raja dirham sakitu lobana, dinar. Cerik nyana. Begitu cerik tunggu tuan raja. Kaula dek ngalawudu heula. Ngalawudu kan di sumur. Begitu ngalawudu cai jadi mutiara kabeh. Ember nu paranti nimbana jadi emas. Dibuka ku Ibrahim Al-Khurasan, dibawa ke tuan raja. Hadiah ti tuan raja sabaraha dinar sabaraha dirham dibandingkeun jeung ieu mahalan mana? Waduh, cek tuan raja. Nah, ku aya sakitu bawa deui hadiah, kula mah teu perlu ge ruh ka Allah. Jak naon dunia. Nah, dibikin pikeun deui ka subur. Ya Allah. Lamun aya deui eta Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Imam Bahauddin An-Naqsabandi di Uzbekistan nu kula zarah ka ditu Naqsabandiyah. Kumaha eta kaistimewaanna? Nyana makan tukang macul, mantak wali-wali loba tukang macul ka di dieu. Urang lamun nyarita di Kresek aya Mbah Umar Rancalang, Ki Astari dan sederetan ka dituna lamun dicaritakeun ahli-ahli Allah. Yehe, atuh geus dicekel naon bage jadi emas. Nah, Imam Bahauddin mah macul trek doa, macul trek doa. Satu ketika raja mere hadiah, ceurik nyana. Kulantaran nungguan di huma, dipacul ku Imam Bahauddin plek taneuh jadi emas, bikin ka raja. Mahalan mana raja pamere raja jeung ieu isin kan raja teu butuh kula mah. Raja balik embungin ahli ruhani makana dunia teu hayang urang nyaho ka kitu awewe teh wali adawiyah saha tuh Rabi'atul Adawiyah sanggeus tah anjeunana terus bae ibadah ka Gusti Allah dek dibangunkeun kan ku raja saat eta ceurik nya mambung dipaksa ku raja dek dibangun lantaran keistimewaanna pohara loba nu menta doa ka nyana
berbagai lapisan masyarakat handap menengah dan masyarakat elit tetap minta doa anak manjurna luar biasa dibangunkan kan ku raja ceriknya saya cerik tuan raja dititah ke jero raja ka dieu buka coba kasur kula dibuka kasur masya Allah emas lempengan besi hayang tuan raja bawa kula mah teu hayang Rubiatul Adawiyah awewe jadi waliatullah tuh hajupannya nama lamun masak ngan ditepak doang lu teh Rubiah mah ieu hau ieu kitu naon gitu ngaranna beas ditepak doang hau pang asakeun seuneu aya sorangan kayak lamun geus asak pareum sorangan urang mun bosa kos kitu mantap jasa urang ahli ruhani mah seperti eta ya Allah ya Rabbi keistimewaan ahli ruhani ikir cerita di luar negeri geus puguh Tan Syekh Abdul Qadir geus puguh Syekh itu naon kitu Abu Hasan As-Sadili di urang ge loba luar biasa ahli Allah mah ruhani malah seperti kos kitu nah geus moal kagoda kuna naon kula sok boga dongeng ti Jalaluddin Rumi teh kamari kan ke Turki kakonya zarah ka Imam Jalaluddin Rumi di antarana nyana boga dongeng kan kieu aya kalong pasini cakalong aing tenang cicing di dieu ngeunaheun ngagantung di tangkal ini dah tenang kalong kieu bae angin nyana neuleuh kalong nah cak angin beliun angin topan angin sepoi-sepoi angin coba goda ku sia kena ragak tah coba kalong tah bangun tenangin amat cek eta coba tiup cak angin beliun sakit ceup tapi ra kos kitu coba dibuktikan ku angin wang muter angin kalong neuleuh wah angin nyekelan nya angin beuki kencang wah nyekelan dikencengkeun ku angin set datang ka sesuai perjanjian 10 menit tetep teger waduh cak angin beliun kuat kalong coba sia topan kecil sepira eta teu imah ge kuing runtuh komo kalong ayo coba mulai set wah ieu angin topan cek nya nyekelan deui nya muranteng cenah beuki kenceng set nya beuki buatkeun nangkep selesai 10 menit cek angin topan waduh luar biasa coba maneh sepoi tenang ku aing bae cek beliun teu bisa ngomong sia lain kitu ye ku aing kalong keur mejana lap-lapan getiuk ku angin sepoi tiis perem nyana perem aduh angin tiis perem nyana gue repak bae cek angin sepoi mantep kan ya Allah ya Rabbi luar biasa hebat kiai oh berbagai fitnah di lembur kuatnya nak berbagai kendala di pendidikan kuatnya nak ketika diberi angin sepoi di negara bingkisan pertama bingkisan kedua ngebangun sekolahan bingkisan ketiga ngebangun majelis taklim beserta pakai kawin deui setik ragan kiai was aja mengkonon sira anak wonge ge euy iyalah angin sepoi teh hancur kajian kumaha ge
ndek menuju Allah ruhani gagal. Tuh di DPR sabaraha jelema anu talar Quran, di MPR sabaraha anu talar Quran, salah satu menteri nu talar Quran aya, bahkan anu geus diborgol ge kula nyaho jasa wau kula dada bebeja ka kula talar Quran talar Bukhari malah diborgol. Selesai ruhanina nu eueuh. Nah iyalah untuk menata ruhani itu sembarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ukur diri urang geus datang ka mana? Geus datang ke mana? Ulah kehalangan ku urang jadi PNS, ulah kehalangan urang jadi guru, ulah kehalangan urang jadi petani, ulah kehalangan urang jadi pedagang, ulah kehalangan urang jadi polisi, ulah kehalangan urang jadi abri, ulah kehalangan urang jadi kiai, ulah kehalangan urang jadi abri atau urang awewe. Ruhani mah tetep bae hubunganna urang jeung Allah. Profesi urang terserah di mana bae, tata ruhani urang sesuai jeung ngaran masjid, Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Ulangan ngarana bae mudah-mudahan urang malam ieu tertata ruhani urang sehingga bisa benta dengan cahaya Islam nu sakumaha tadi dicaritakeun. Lamun Islam urang geus cahayaan, iman urang geus cahayaan, katempo akhirat urang diuk di masjid, akhirat nu katempo urang diuk di sekolahan, akhirat nu katempo urang diuk di kantor, akhirat nu katempo urang diuk di majlis taklim, akhirat nu katempo diuk di sawah, akhirat nu katempo. Wali-wali Allah di Uzbekistan 90% petani, wali-wali Allah di Maroko 90% pedagang, wali-wali Allah di urang mayoritas di urang mah kiai. Beda-beda negara raja, di urang raja namun Syekh Syarif Hidayatullah raja jadi wali, Raden Patah raja jadi wali, Raden Rohmat jadi wali, Syekh Maulana Hasanuddin Banten raja wali. Ulah diijikeun ulah raja wali. Sia eta mah pagaweanna. Syekh Yusuf raja wali dan sederetan raja-raja tertata ruhani. Jadi lamun ruhanina cager ngeunaheun urang boga pemajikan ruhanina sehat nikmat. Kak mal kebelikan orang maut kak, iya coba tuh kak jagagah kakak mah dunia aya mobil boga kuari usaha eker kula marido lamun kakak kawin deh, masya Allah ya Allah ya eta ruhanina cager eta ruhanina aju salakina deui cager ruhanina. Neng selama neng produktif moal kakak moal nyandung kajen kuku mage emang kunaon kak jadi titapun ku Kangjeng Rasul. Neng dunia moal aya geus tangke bae di akhirat neng henteu hayang kakak mah kajen kuku mah selama neng masih kene eksis produktif teu kurang tah kan calalager kabehan. Masya Allah kan geus ka situ mah main pelukannya tuh main pelukan makanya aki-aki jeung ini Pak kadeulepan ku incuna wa kunti anak keur naraon ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menata badan gampang, ndek hayang jadi naon mode urang gampang silakan sok urang asup ka toko ndek hayang jadi model mana urang hayang model penyanyi Amerika Mick Jagger gampang. Gampang moal urang ndek hayang jadi penyanyi Inggris The Beatles tuh John Lennon gampang sok geura ndek kumaha ndek ala Maradona bae asup ka toko make kaos nomor 10 Maradona gampang. Ndek hayang jadi kiai urang asup ka toko disorbanan jadi kiai Iim gampang. Zohir mah gampang tapi kolbu batu bisa dirobah-robah teu bisa dibohongan aing sinaon aslina hanya diri urang nu nyaho ka diri urang sorangan. Geus datang ka mana diri urang mengenal Allah hanya diri urang. Ketika urang hayang mengenal Allah kenali diri urang nu sesungguhna. Loba keneh ka beuki apa henteu kenali diri urang. Loba keneh karesep apa henteu kenali diri urang. Setelah urang masih kena aya irodat jeung kahayang jauh urang jeung Allah. Ketika geus eueuh kahayang jeung irodat karak urang ner-neran menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ente ndek membangkitkan ruhani coba ke masjid sorangan urang di masjid
hayang nyaho datang ke mana kekuatan orang dipersilahkan coba di masjid ulah komo menghadapi Ramadan mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambel ku malaikat nu seungit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina lamun dibaca ba'da salat 7 ba'da zuhur 7 ba'da asar 7 ba'da maghrib 7 ba'da isya 7 ba'da subuh 40 hikmahna ya mah hikmahna bakal dibukakan jalan-jalan kemudahan terutama rezeki sok geura ya eta kula di abah eta mantep teu dari kula maca eta bae ieu mah diwirid kula geus dibabere sabarang cilok diwirid mantak susah bae rupna cilok diwirid nya nama ieu kajenting kadana kos ge hutang ambalaya cilok diwirid. Nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah. Moal bisa ku sorangan, moal bisa. Wajen kuku mage moal bisa, tetep kudu datang ke ahlinya. Kurang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotosna apa kieu atuh apa kieu wah atuh ai kieu mah lain pencat mah kos kitu mah minuman teh naon karah tuh siapa nyaho bae kiai ongko nyoka ekstra jos nah eta atuh gajotos ge nangkis kitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru komo lamun urang ningali abri mah bae bangga urang kabarikan aya dan rem ka imah kemudian aya dan apa namanya dandim ka imah kula ngobrol dek aya nu datang ka imah ke jangan dulu nanti aja kula ngobrolkeun seputar peperangan ditanya ku kula Indonesia kalau melawan Malaysia gampang Indonesia kalau melawan Australia sekehat Indonesia kalau melawan Amerika seuringana Pak Kiai bukan masalah kekuatannya. Kalau kekuatan tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia diakui dunia. Lantas yang parah biayanya Kiai udah gak usah terus tentara tahu dia itu. Nah iya kurang can terkondisi di Indonesia iya soal biaya lah iya orang namun kula sampai detil lamun perang kekuatan orang ya Gus caritana kula banyak mun perang jeung Malaysia mun perang jeung eta kekuatan bukan dari fisiknya dari biaya iyalah kelemahan negara orang. Nah lamun diceritakeun kos gitu berarti kan ceritakeun tentang pengkondisian negara orang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha zaman Pak Harto kumaha zaman kitu Gus Dur kumaha zaman Megawati zaman Gus Dur kemudian ayeuna SBY kamari wari urang nu bisa ngarasakeun jeung kahareup bakal kumaha baca dan baca kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalna ikra urang membaca baca Quran baca hadis baca kitab baca negara boleh sampaikan ke acak-acakan ke kahareupna wallahu alam teu jaho urang mah cuman titah membaca dan membaca ulah haju urang tadi sakumaha ditiup ku angin sepoi-sepoi haju kieu bae tak karek dipanggil ku bupati bae berapa sih pemberian bupati jangan ketawa sih cilik iku lah iyalah urang ulah tersepoi-sepoi ku nu segara itu bangkitkan semangat juang urang di bidang masing-masing ulah terkontaminasi supaya bangsa jeung negara urang terangkat ku urang kabehan sebagai rakyat ibu pertiwi urang ulah kena sare supaya bentak urang nu ngabentak kena urang nu maju kena urang nu ngamakmur kena sebab urang bangsa urang teu pernah aya satu bangsa ketika diserang ku negara batur nu kudu ditinggalkeun apapun yang terjadi unggal negara pasti taruhan nyawa. Kamu bangsa Indonesia bahwa
bangsa Indonesia mah boro-boro negara tuh diperjuangkeun ku urang mah cewek bae ge cewek neng enggak usah takut nyawa taruhannya bae itil bae ge keluar ka kos kitu atau komo negara. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakali deui malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka silaturahmi sekaligus walimatul wakirah, tertanda bahwa Masjid Agung Ar-Ruhaniyah telah selesai dibangun insyaallah dengan DKM yang ada di sebelah kiri saya berikut ini dan menelan biaya sekitar 1,5 tanpa ada bangunan sumbangan dari luar, ada donatur khusus dan selain daripada masyarakat. Sebab ieu masjid lain sekedar masjid dunia, di akhirat engke bakal jadi kapal. Saat orang kresek engke ditimbang amal, begitu ditimbang garoreng amalna sebagian deuk ka neraka embung, deuk ka surga teu datang. Kan riweuh eta kos kitu. Iya, nu lain-lain geus baragus, kiai geus ka salorga, ustad geus ka salorga, santri geus ka surga. Icak malaikat iki saking endi sih? Kresek. Arep endi sih, Ra? Arep surga. Wih, angkat surga. Ora ana jebatane. Ora kedeleng. Atuh ieu mah bener neraka, we panas ge. Sia mah kumaha cek malaikat ieu? Ka surga teu kadeuleu, ieu jembatanna ka neraka embung. Bah, kok enggak diseret ulah malaikat ke nunggu kapal naon? Kapal Agung Ar-Ruhaniyah. Wow, emang saya nyumbang berduit 10.000 ya atau 10.000 masih mah ieu ragam. Aya catatanana kan, aya catatanana di malaikat. Yang 100 juta masuk, 550 juta masuk, 10 juta masuk, 5 juta masuk, 1 juta masuk, 500 sudah hampir pintu ya, 100.000 ya di sisi-sisi ya tadi 10.000 montareng sia. Ya Allah ya Rabb, berangkat kapal. Hei, Masya Allah, cak 10.000 panas aing panas kayak kajen cak di tengah asal datang baik tapi geheng asal aing ya. Waduh ya supirna ya nyata supir muadzin kemek berangkat der lamun mulus kapal tanpa aya biaya di pemerintah aman sampai surga, tapi datang ke pertengahan bocor. Iya bocor, woi bocor kapal. Coba periksa kekabehan periksa. Wow, duit di bupati. Sumbangan di bupati bocor. 100% bocor. Ulah dikira. Lamun Tuan Syabdul Qadir pernah diberi apel, tidak yakin ngadahar dipaksa. Embungin dipaksa 3 kali, cekel, pencet jadi getih. Eta di zaman baheula. Komo di zaman ayeuna. Zaman baheula zaman adil. Zaman adil. Lamun Syekh Imam Bahaudin dibere sate, ketika dibere sate nyana senyum-senyum. Kuraja dibere sate nyana senyum-senyum. Dipaksa titah ngadahar, senyum nyana. Dipaksa titah ngadahar, embungeun. Ketika dipaksa baik, dicekel ku nyana sate. Begitu di sate ada keberadaan sate ayam, cekel diangkat, minta ka Gusti Allah, wahai ayam, supaya maneh hirup, hirup deui. Sanggeusna hirup ditanya, hayam, ku waliullah mah hayam bisa ditanya. Anjeun mencitna bener apa henteu? Kula mah bangke cak hayam. Bangke sanggup. Di zaman baheula seperti koskara itu. Sengaja. Nah, lamun ieu masjid eueuh sumbangan ti pemerintah dipakena ngeunaheun moal nundutan bae. Lamun kadeleuna ieu jamaah nundutan bae, berarti ieu nu gantung ieu PKM nya. Nah, iya, si ada ieu sebab ieu di akhirat bocor bakal. Aya teh. Ada apa? Atuh sia mah babenya ke. Nah, iya si ada bakal kebocoran. Tapi mudah-mudahan
introspeksi benahi ku urang hati-hati ya Allah ya Rabb kula sering dongeng hiji deui dongeng nini di Mesir baheula kabita ngadenge tentang ganjaran ngabangun masjid Masya Allah luar biasa pun susah jasa nini datang ka panitia cek nini panitia kula mah teu bisa nyumbang nanon susah salaki geus teu boga anak susah incu susah ieu bae boga paku hiji pangnempelkeun di masjid lah nini sapira paku hiji teuneun henteu pangnempelkeun malah sapira paku hiji atuh tempelkeun hayang kadeuleu ku mata tempelkeun ku jana dihareup buah beres geus balik nini alhamdulillah ya rabbil alamin eta manfaatna gede eta paku baheula makan aya aki-aki ka masjid kolor diteuneun di dinya eta baheula mah kos kitu eta atuh lamun najis mah kan udah dibawa ka masjid mah dibawa bae wong kresek ku gendeng niku mengkonon ge aya naon baju kotor teuneun di dinya tas kotor teuneun di dinya dan lain-lain sebagainya nini paeh kasimpulanana geus maot nini kaimpi teu bagus amal-amalna timbang salat teu bagus timbang puasa teu bagus timbang zakat kitu keneh timbang haji kurang bagus akhirna bisna keputusanana mesti ke neraka ini ceuri ka neraka dibawa begitu dik diasupun ka neraka paku datang wang cek malaikat saya paku baya halangan lawang jang nini weh kula dijariakeun di masjid cek cenah teu bisa lewat dia aya kula diganti lawang hiji deui ka dieu nih pasti di dieu mah pakuan paku eta pindah deui ngahalangan deui bae 7 lawang dihalangan ku paku kabeh nu mantak geus mun aya nu ngabangun masjid mere paku bae hiji moal anggeus ya masjid lain cerita paku hiji tetapi hiji bae ge manfaatna anu luar biasa komo deui anu 10 sak komo deui anu satre komo deui anu ratusan juta kapita aduh luar biasa mantap ketika aya anu ngabangun masjid daftarkeun diri urang daftarkeun ya ka Allah daftarkeun ulah ka panitia mah peureum-peureum bae cara ieu tah nya mah mere bae ka panitia tah 100.000 nyokot di kotak 500 Masya Allah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah supaya kagambar kahirupan urang melalui kolbu urang jeung ruhani urang ternyata horenganan anu ibadah lain awak mah kabawa kuruh ruhani urang bagus awak kadeulna bagus ruhani urang goreng awak kadeulna goreng maksud bagus jeung goreng sesuai jeung aturan Allah jeung henteuna itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui Masjid Agung Ruhaniyah malam ieu diresmikeun disaksian ku sekian ribu manusia bahwa masjid ieu benar-benar telah selesai dan siap untuk dipakai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ieu diberkahkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan anu ngeusieuna ge pinuh ku barokah, dibere istiqomah ngeusianana tur bener-bener menuju Rabbul Alamin. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan diberi istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Alhasil akhir hayat urang husnul khotimah leuwih-leuwih nu ngajariahkeun tanah ieu Ki Haji Abdul Ghani di dieu ge aya keluargana anu dianggap awal nama ieu teh masjid keluarga tapi ternyata setelah kitu konfirmasi ieu naon kitu ngaran masjid ternyata masjid umum dibangunlah oleh salah seorang warga dulur kula. Nah ieu alhamdulillahirabbil alamin terwujudlah masjid anu sakieu megah, masjid anu sakieu luar biasa, masjid anu sakieu menterengna. Mudah-mudahan kemegahan kementerengan masjid supaya jadikan mentereng ruhani urang, cekas ruhani urang sehingga betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama mengenal Allah di mana bae urang posisi jadi naon bae ulah kehalangan ku predikat-predikat ieu masa kadar zahir ruhani urang mah tetep ka Allah Subhanahu wa taala.
sakitu bae pihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam